Sok kesel ai jeung urang Batak, abong bibir teu diwengku letah teu tulangan, lamun ngomong teh meniku tegeug dasar Batak. Ih mak, capeknya awak sama halak Sunda nih. Sikit-sikit cakap, kiranya kita marah. Di depan bilang hihihi, iya, di belakangnya ngomongin kita. Amang tahe. Cenah karana butet kalahiranna di kota kembang, imahna di Padalarang, imahna di Padalarang. Cenah karana butet bapana Batak magasi otak, indungna urang Sumedang, indungna urang Sumedang. Butet Sok atuh ayeuna mah urang cari keula mangga akang dipalih kenca, teteh dipalih hatihu. Sampurasun kasadayana nepangkeun WhatsApp pun Jessica Amelia Hadian Saputri. Horas magihitas saluhutna. Patan daun kuatu lisan Siti Sofami Sianiman. tinitip sang jarito, lobaen huru-huru wanda. Tah geningan tos wawanohannya Teh Jessica sareng Kang Lisan Sianipar, urang Sunda jeung urang Batak, hiji pernahna di Pulau Jawa, hiji deui pernahna di Pulau Sumatera. Sanajan reapang beda, tangtu Sunda jeung Batak teh sabenerna mah sarua minangka seler bangsa nu ngabeungharan kabudayaan urang, kabudayaan bangsa Indonesia. Kituna sok atuh ngobrol. Ih, alim teh abi mah urang Batak mah galak. Mak, geus ti ditu nanya logat kami kieu we. Mumung teuing urang jeung urang Sunda. Munafik. Itu gerak. Nah, habet gitu. Bah, urang Sunda lamun diharap iya, mohon, gak apa-apa. Itu kangen ngomongkeun. Kabiasa. Ye, dasar Batak eta teh lain munafik. Nah, Da urang Sunda mah mun ngomong teh ngarah teu nyeri hatekeun batur. Kapan bibir teu diwengku letah teu tulangan. Pokona mah urang Sunda mah kudu lemah lembut mun ngobrol teh henteu nganyerikeun hate batur tina ucapan. Meureun kawas ieu nya umpasa Batak jolong dilat bibir asa didok hata. Naon eta teh? Kudu ngalamut heula bibir samemeh urang teh ngomong. Jadi lamun rek ngomong teh diasak dijahan heula lah dina pikiran sakan ieu teh omongan teh bener atawa salah. Eta meureunan. Nya bener gitu. Ah, da urang Batak ge lain ku galak atuh ce. Nah, kunaon gitu? Urang Batak mah balaka. Eueuh ibaratna mah tidak ada dusta di antara kita. Lamun carekna teresep, carekna ambek bakal ditepikeun mangsa harita. Teu sumput salindung ceuk urang Sunda mah. Lamun carekna A nya A, B nya B. Moal aya deui nu ngaranna kaambek sabada geus ditepikeun teh. Oh, alus atuh geningannya Batak teh teu sumput salindung. Tah eta main galak urang teh. Akang teteh sok cobi ayeuna ditaros. Saha jeung kumaha nu disebut urang Sunda jeung urang Batak teh? Nah, urang heula nya hiji urang Sunda mah kudu bisa ngomong bahasa Sunda. Saha wae eta teh bakal disebut urang Sunda? Tah, saur Rob Ganjar Kurnia ge urang Sunda teh aya dua. Aya Sunda Pituin, aya Sunda Mukimin. Ari Sunda Pituin mah getihna teh geus getih urang Sunda. Sedangkeun Sunda Mukimin mah lain getih Sunda, tapi hirup kumbuhna geus ngilu kana kabudayaan Sunda. Ari Batak kumaha? Nya nu disebut urang Batak mah nya boga marga. Sabenerna saha wae ge sarua bisa jadi urang Batak. Kulantaran naon? Aya nu Batakna sacara emang getih na lahirna urang Batak, aya oge nu ngaranna dimangain. Mangain teh hartna diangkat jadi budak. Urang Batak bisa dibere marga. Tapi ku kituna urang Batak mah nu disebutna urang Batak teh kudu mimaham kana adat. Kulantaran naon? Lamun misalnya urang Batak papanggih jeung urang Batak deui, pasti nu munggara ditanya teh marga heula.
Marga, nah habet ditanya Marga heula. Kapan kan kieu urang Batak mah lamun papanggih nu tanya teh pasti heula teh kan marga ieu nya teu. Lamun geus ditanya marga teh pasti dituluykeun ku nu ngaranna Marta Rombo. Mata rombo Hamidi dalam. Marta Rombo teh eta teh proses maluruh naha urang teh jeung urang Batak tu kakara panggih deui teh aya patali dudureran kitu. Tuh. Oh, Marta Rombo. Meureun di Sunda mah eta teh sarua jeung pancakaki gitu. Tah, sarupa sigana mah. Bener geuning nya jadi urang Batak mah loba dulurna. Ih, bener. Sok contohna ieu nya. Kuring ce. Kuring teh margana Sianipar. Lamun papanggih jeung urang Batak deui di marga Panjaitan, Silitonga, Siagian. Lamun eta teh saumuran pasti bakal disebutna Apara. Jeung dianggap nanti nya dulur kawas dulur sanyana weh. Nah, jadi kieu ce. Nu di ngaranna Batak mah loba. Sok sanajan Batak teh etnis, tapi ngawengku nu ngaranna subetnis. Atau nu urang Batak mah disebutna teh puak. Jadi kieu ai Batak mah kawengku deui ku genep puak. Anu kahiji aya puak Karo, kadua aya Simalungun, katilu aya Pak-Pak Dairi, anu kaopat aya Angkola, kalima aya Mandailing, anu kagenep nyaeta aya Toba. Gitu. Kela-kela meni loba pisannya. Nya lieur lah sabenerna mah. Da loba. Sunda mah hiji kan? Hiji Sunda mah kan mun eta ge sampurasun kitu hungkul. Ais. Nari di Batak naon wae emang. Sok lamun Batak, ece nyawana naon? Horas cenah mun aya orang Batak teh horas cenah Horas, kitu. lain heuras ya. Lain atuh heuras. Nah, kieu horas teh eta teh salam pikeun urang Batak nu aya di Toba, Angkola jeung Mandailing, jeung oge aya Simalungun oge makena horas. Tapi lamun masyarakat Batak nu aya di Karo salamna teh mejuah-juah. Mejuah-juah. Anapun anu di Pak-Pak Dairi mah salamna teh nyaeta juah-juah. Juah-juah. Oh kitu gininya. Meni lieur loba eta mah. Nya tah kieu urang ge jadi inget ce. Lamun urang Sunda mah kan terima kasih teh hatur nuhun bener. Hatur nuhun bener. Tah lamun di Batak mah loba aya Mauriate, Diate Tupa, Diate tupa. Bujur. Hah? Bujur? Nya bujur. Ih, bujur. Kunaon kitu? Yeh, di bujur di Sunda mah artina teh sambal. Oke. Sambal tak iya weh. Aya naon sing, eta naon sing. Terang teu akang. Salah adanya ini. Salah dah. Mentah. Atah atuh. Mak, kayak kambingnya kalian. Yeh, sanes kayak kambing. Akang di Sunda mah tanu kieu teh disebutna teh lalab. Ieu teh. Naon cenah? Lalap. Lalab. Tuh, eta teh dicoyalkeun heula kana sambal. Teras sarang asin, sarang sangu, blem we. Maknyos cenah. Mak, kenyangnya kalian makan kayak gitu. Wareg atuh. Da ieu di Sunda mah mata kresep nu kararieu teh pan intensitas hujanna tinggi. Jadi tah nu kararieu teh sok aya we di unggal tempat di Sunda mah. Jelma-jelma nage caragdak di pasihan nu kieu wae bisa hirup. Ih, gak kenyangnya. Kitanya di Batak banyak makanan-makanannya enak-enak pula. Ikan arsik, ayam cipra, terus ada kue-kuenya banyak kali loh. Ada lapet atau ombus-ombus, lalu ada cimpa, ada lagi yang namanya jadi pohon nggak? Ada lagi yang namanya ulame. Ulame. Banyak kali loh, enak kali loh makanan-makanan. Udahlah, kau nanti datanglah sekali ke tanah Batak. Weh. Hewe lah, ka Batak mah da abi mah betah atuh di Sunda. Cuma ininya makanan kalian. Pulang, Mulih, Muli, lewat, leos, Laos, orang, jelema, Jolma, hidung, irung, Igu, 3, tilu, Tolu, buang angin,
Itu Hah? Mutut kepala. Hulu. puluh. Dinareana pangbeda antara budaya Sunda jeung Batak, sakuduna urang teh terus akur. Kapan sarua ieu? Sarua bangsa Indonesia nu kudu reueus kana kabeungharan budaya bangsana. Atuh komo sarua pada jelema, sarua doar sangu pula.